Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami di Syafira Azhara di kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade ngaresensi novel bahasa Sunda anu judulna Kanagan Jilid Katilu sareng Kanagan Jilid Kalima. Anu disusun sareng diedit ku Tatang Sumarsono sareng Duduh Nurrahman. Anu diterbitkeun ku CV Geger Suntan. Masing-masing halaman kandalna 250 genap kaca. Tahun terbitna nyaeta Juli 2003, Juli 2011. Anu kahiji abdi bade ngaresensi anu judulna Kembang Kertas anu aya dina Kanagan Jilid 5 anu dikarang ku Ai Kuralianti. Kembang Kertas nyaritakeun dua sahabat anu kapisah ku lantaran maut anu misahkeun. Hiji poe Wina bade ngalongok Dita anu dirawat di rumah sakit di Jakarta. Tapi saur susterna Dita teh tos dialihkeun ka rumah sakit sejenna. Kulantaran terang Wina teh uwih ka bumi. Pas Wina uwih ka bumi, pan manehna keukeupan asup ka jero imah lantaran sieun kagaruahkeun ku bapana. Ternyata di kamar bapana teh manehna ngadangu sora lagu Ucing Garung. Wina langsung nyimpulkeun di dinya aya tante Tina anu janten kabogoh bapana. Manehna teu loba carios, duk we manehna sare, tepikeun jam 11 peuting. Jam 11 peuting teh manehna hudang, tapi aya anu ngobrol di luar. Ditoong ternyata eta teh bapana Wina sareng bapana Dita. Gerak-gerikna anu nyurigakeun jeung deui bapana Dita nyolek dagu bapana Wina. Dita nyaeta sahabatna Wina anu ayeuna tos teu aya. Isukanana Wina teh angkat ka sakola. Gek we Wina teh diuk di sisi kelas. Wina ngahuleung sangkan manehna keur diuk jeung babaturanna Dita. Manehna nyaritakeun soal-soal anu maranehna Wina sareng Dita lalui di zaman pas manehna sakola. Kumaha Dita anu eureun sakola lantaran kedah berobat. Baheulana Wina sareng Dita teh nyaeta murid anu kawentarna bandelna anu sok disaur ku guru BP. Hiji poe Dita teh kabur ti sakola pas pelajaran bahasa Indonesia. Manehna izin arek uih ka guruna, tapi guruna teu tiasa nanaon. Kaisukanana Dita sareng Wina ngagebuk salah sahiji babaturanna ku panggaris anu aya di meja guru. Langsung Wina sareng Dita dipanggil guru BP. Hari terakhir Dita di sekolah, Dita nyegelan kembang kertas. Manehna resep kembang kertas dikeupel ku manehna teras diambil. Sakumaha bauna kembang kertas eta? Saur Dita teu aya nu leuwih bau ti kisahna. Dita kaluar ti sakola. Wina teh terus ngabayangkeun naon-naon wae anu kajadi di masa laluna.
Teras tiba-tiba aya nu Noel tak-takna eta teh nyaeta ibuna Dita. Ibuna Dita teh ngawartosan lamun Dita teh atas kantunkeun. Wina teh kacida reuasna manehna langsung ngajorowok Dita ngilu jeung manehna langsung pingsan. Dita sareng Wina teh nyaeta sahabat anu klop di mana maranehna gaduh carita anu sarua di keluargana. Teras akhirna Wina teh janten resep kembang kertas lamun nuju sono ka Dita. Mung sakitu resensi anu kahiji. Anu salajengna nyaeta resensi anu judulna Pileuleyan Panonpoe anu aya di buku Kanagan Jilid 3. Pileuleyan Panonpoe teh nyaeta nyaritakeun pasangan suami istri dosen anu pindah ka komplek dosen anu letakna teh jauh ti kota jeung deukeut pisan jeung pakampungan. Istri dosen eta teh hese pisan akrab jeung lingkungan di dinya. Manehna teh teras ngabangun hiji gerakan nyaeta ibu-ibu PKK. Janten manehna teh aya patali silaturahmi sareng tatanggi-tatanggi di dinya. Imah dosen eta teh nyaeta imah anu pangageungna di lembur eta. Sabab eta imah anu dibere jeung diwangun ku pamarentah. Hiji poe zaman geus leuwih maju ti harita. Aya komplek-komplek dosen lain anu dibangun. Jeung deui aya imah anu ditukangan imah suami istri dosen eta anu diwangun 3 tingkat. Janten imah eta teh nutupan jandela imah tukang imah dosen sareng istrina eta. Janten Panonpoe teh teu bisa asup cahaya Panonpoe teh teu tiasa abus ka imah eta. Janten teu lila istri dosen eta teh sabab umurna geus kolot jeung deui teu aya Panonpoe, manehna teh terus-terusan geuring. Jeung akhirna manehna teh pileuleyan jeung Panonpoe. Mung sakitu resensi ti abdi Syafira Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.